Masih perdagingan duniawi, tak iya resepna dikirimkan ku follower orang. Teh cobaan cenah bikin ini. Oke lah siap bestinya. Nuhun infona kamari tos ngirimkan eta postingan ananya. Biasana anu rajin nyeun dendeng teh mitoha urang mah guys. Jadi urang mah tinggal calawak we geus nya terima beres. Ngomong-ngomong mitoha sok loba nu teu akur teh jeung mitohanya. Di imah mitoha mah nyerek hudang berang era heueuh tuluy teh henteu gawe eranya teu sasapu era. Tapi dalam dipikir-pikir apan mitoha teh nyarina mantu lain pembantunya. Lamun ninggalian mamah dede sok loba mitoha anu ambek lamun misalkan salakina teh mere duit ke pamajikan leuwih gitu. Tapi lamun urang jadi mitoha urang mah bakal atoh soalna berarti budak urang teh mampu ngabahagiakeun anak batur gitunya. Ta urang mah jaga lamun boga minantu teh sok hayang jadi besti jeung minantu urang soalna naon urang teu boga anak awewe nya. Anak urang kan lalaki hiji-hijina deui. Terkadang aya beberapa orang anu dihareupeun mitoha teh teu bisa jadi diri sendirinya besti geus kitu teh naon jadi kudu bersandiwara. Jadi asa main sinetron hirup tehnya. Matak jaga engke lamun urang jadi mitoha kudu ngerasakeun urang ge baheula pernah jadi minantu.